gening para mitra sabada Mangjaya namatkeun bagian ka-31. Ayeuna Mangjaya bade neraskeun bagian ka-32. Naon cenah Mangjaya dongeng enteng pangbeberahmana. Atuh cenah para wargi anu judi hanca ku Mangjaya Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS. Ka para wargi nu sami-sami ngadangukeun dongeng Mangjaya ngahaturkeun nuhun. Oge para mitra ari kembang salap kalapa naon cenah ngaranna suligar cenah para mitra. Kembang kalapa teh suligar. Tapi mayang oge sebat mayangnya. Mayang jambe gitu nya. Ai kembang kalapa suligar cenah. Kembang kalapa disebut mayang. Kitu nya para wargi. Aduh sok aya kalana disebatkeun kitu. Eta mayangna cenah kitu nya. Atuh kembang kalapa namina suligar. Mangga para mitra kawargi-wargi Mangjaya di mana linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS teu karaos geuning para mitra ayeuna nincak bagian ka-32. Atuh Mangjaya sapara kanca di Mangjaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mangga nyangakeun carios nyambung Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-32. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Uwa Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka 32. Para mitra sadaya sakumaha nu kauninga bener-bener ayeuna mah jakarya nurut kana piwurupna ti Mama Haji Daroji. Sajabana tara init-initan jauh teh getawa ngalaksanakeun ibadah salat para wargi teh. Kedah dilaksanakeun salat teh para mitra, margi salat teh tihangna agama. Atuh para mitra sadaya teu matak aneh lamun Mama Haji Daroji sareng garwana tambah nyaaheun. Komo kitu jakarya daek ngalakonan ibadah. Kitu nya para mitra mangga urang teraskeun. Dina hiji peuting dikeresakeun meuni asa simpe comrek teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Bangkong jeung bancet meuni rame kawantu tempat nampeu ka pasawahan. Sora ciang-ciang meuni beger marengan sora jangkrik. Lonok ting keureuleung nyedek ka peutingnakeun kadenge sora anjing rageng. Samalah kadenge aya nu babaung meuni lambat muraikeun simpena peuting. Kabeneran peuting harita halodo. Katamah caang bulan ngan teu pati bengras. Kusabab kahalangan ku mega ting arendat. Bentang baranang ting kartip ting carelak kadia mutiara mayak dina buludu paul. Angin letih ngadalingding nebak kana dangdaunan ting kosrosak ting keresek lir jalma ting haremos. Kira-kira pukul 10:30 harita teh. Mama Haji Daroji acan kulem masih kene calik di patengahan. Kitu deui Ibu Haji Saripah nuju ngalemar. Ari jakarya harita keur kakedengan di kamarna bari ngapalkeun amalan ti Mama Haji Daroji. Meuni siga nu reueus ibuna make jeung dibubuligil kitu ukur make kutang saur Mama Haji Daroji ngageunggeureurkeun garwana dumeh teu ngangerak sukan. Ah reueus kunaon ari amana? Oh siga nu reueus ku susi lepet. Ngadon dibubuligil kitu alah ke kumaha lamun seug asup angin. Atuh da meuni teu kiat ku hareudang amana. Namang getos gogoleran, angkanan mah bade monok, jalaran panon po ieu panon tos cieut. Ari digolerkeun teu daek kreup, awak meuni asa marerang sareng bayeungjang tara-tara ti sasari. Rek hujan kitu? Rek hujan kumaha sakieu bentang baranang. Lamun amanya panon geus asa cepel kieu teh, saur Mama Haji Daroji bari ngagisik soca. Geura kulemkeun atuh. Dan nyarek sare ari jakarya geus sare kitu meuni jempling. Parantos panginten. Walor Ibu Hajah Saripah koloyong Mama Haji Daroji lebet ka kamar. Goloyoh ebog teras ngaos heula geger nyeman.
geus teu anu teu kantos lami reup kulem meni ujug-ujug pules siga aya nu nyirep. Atuh Ibu Hajah Saripah ge teu lami ka kamar kalayan pantona ditutupkeun. Sedeng kaayaan di luar wawangunan asa tambah jempling. Kira-kira pukul 12 geus meujeuhna sisimpena. Di sisi kebon huma aya 3 urang lalaki nu keur ngarona gawena ting kulibed kanu suni. Bari ting darepong siga aya nu intipeun atawa inceraneun. Memang nya harita 3 rona ningali aya welasna urang ting alasruk sisi kebon awi. Sedang di antara 3 urang rona aya saurang tatanggana Mama Haji Daroji. Demi katelah nama Dasim nu kamari ieu milu mayang Jakaria. Tidinya Mang Mad Dasim nyarita rada haharewosan kabaturna anu duaan teh. Ud, kumaha pipetaeun urang aina euy? Nageuyingkeun wae kitu tatangga urang kabeh. Dewek mah euy ka jelema nu ngabring bieu teh sok si ngaruksak we euy. Samodel kalembur Cibuyut loba imah didadurukan. Samalah bejana aya 8 jelema nu dipahala atuh. Ceuk Mang Mad Dasim menta pandangan ti baturna katelah saud. Ari ceuk kuring mah gampang ngabejaan tetangga mah. Lamun rek ngabejaan mah Mama Haji we. Ki lamun ceuk Mama Haji batur-batur sejen kudu dibarejaan kakara kabeh bejaan. Kalawan lalakina sina kalaluar bisinya aya kajadian samode di lembur Cibuyut. Ongko tanggalan urang sararea eueuh deui lintang ti Mama Haji Daroji atuh. Minangka gunung panangeuhan urang sararea teh. Oh kitu hade atuh euy. Euy urang ka Mama Haji heula. Mani laing oding wayahna cicing di dieu euy ngawaskeun abrulan nu bieu. Lamun eta jalma nyurigakeun gancang ilaing ngabejaan ka dewek. Nya jungjung ka ditulah tong leleda. Keun kuring nunggu di mah. Tembal oding harita teh para wargi sadaya. Geus kitu mah Mang Mad Dasim jeung saud teu leleda gancang ari ni ting kuliwed kanu suni. Sanggeus tepi kana pongpok imah Mama Haji Daroji. Kalacat Mang Mad Dasim ungah ka tepas. Ari saud harita nyempod dina hanapeun tangkal sirsak rada kahalangan ku dapuran tangkal tiwu. Gero Bah Mad Dasim ngagegero ka Mama Haji Daroji. Satengah haharewosan bari rada ditompokeun kana bilik kamarna. Ngaji, jang ngaji. Pokna kabeneran Ibu Hajah Saripah lilir. Korejat gugah semunu reuwas teras larak lirik. Bari ngadadangukeun kana sora. Sanggeus sindikian aya nu ngegentraan carogena lajeng ngagugahkeun lalaunan. Amanah ieu? Amanah itu sadanu ngagentraan amanah? Ibu Hajah Saripah ngaguyah-guyah salira Mama Haji Daroji. Kulisik Mama Haji Daroji lilir nyah beunta rada karacam kereuceum lulungu. Rek naon ngagegeuing wae ibuna? Taros Mama Haji Daroji bari neuteu. Itu sadanu ngagentraan amanah di luar. Karasan abdi na lilir. Wah, sok sadenge-denge nah ibuna mah ngimpi meureun. Saur Mama Haji Daroji teu percanteun. Sanes ngimpi sanes. Laras name ka kuping pisan ku abdi sora pameget ngagentraan tah geuning ngagentraan deui. Jang Haji. Nyimas. Bah Mad Dasim ngagegero deui. Tos kitu name Mama Haji Daroji percanteun. Korejat gugah sarta naroskeun ka garwana. Nyasaha nu ngagegero teh amanah teh ibuna. Kolesed Mama Haji Daroji lungsur tina ranjang. Buka tuh jalanan teu patos apal kana sorana mah. Moal Mang Mad Dasim mah kitu. Mun panginten nanging kade ulah waka Sologoto amanah. Pilih sanes Mang Mad Dasim. Jaran sora jalmi masok aya nu ieu sasora. Saur Ibu Hajah Saripah ngaraos rada curiga. Kojengkang Mama Haji Daroji ngalengkah mukakeun panto kamar. Ketayep kaluar ti kamar. Barang dugi kana panto gero Mama Haji Daroji naros ti lebet bari nyanjepeng ruyung. Saha di luar? Luh, Mang Jang Haji Mad Dasim. Tembal Mang Mad Dasim nyebutkeun ngaran. Kulut terak Mama Haji Daroji ngalaan tulak panto. Sarta berai panton dibuka anagok horeng nyabah Mad Dasim. Aya naon Mang Mad Dasim peuting-peuting ka dieu keur ngaronda. Leres nuju ngarona Mang teh Jang Haji. Mungkunten we ku Mang teh diganggu mangkani nuju raos-raos kulem. Maksana mah sejang ngawartoskeun. Bireh neme digirang teh mun neme teh digirangeun serang kagungan teh aya sababaraha urang jalmi ting kuliwed. Jona teh ti kebon awi. Sabaraha urang Mang? Upina mah aya kana 10 jalmi mah Jang Haji. Ka mana ayeuna cigna? Name manuju tinggal liud we caket bumi Mang Ali. Eta kumaha pangemut Jang Haji naha peryogi tatangga sadayana di wartosan supados kala luar. Mang mah ingis we aya kajentenan sepros di lemur Cibuyut Jang Haji.
naon rati bejaan malah aya alusna ngan di mana geus skala luar ulah aya nyieun tindakan heula hari itu tengah ganggu mah pantos we kumangi dicarioskeun ka sadayana mah atuh Jang Haji emang bade ngawartosan heula itu nu digirang ujung ka ditu ngan ngabejaanna ulah rusuh teu puguhnya bisi rareuwaseun babakuna mah saur juragan Haji Daroji jerut Bahmad Tasim turun tuluy tinggareding jeung saudrek ngabejaan tatangana nu digirang. Ari Mama Haji Daroji harita kalebet deui bari nutupkeun panto. Tarojol Ibu Hajah Saripah kaluar ti kamar sarta naroskeun. Saha nu mete amana? Eta Mang Mad Tasim keur ngarona cenah. Ari kitu aya naon? Ngabejakeun digirangeun sabah urang aya jelema tinggal liud. Cenah mah aya kana 10 urangna ngan teuing rek kamarana kitu. Walar Mama Haji Daroji ge calik dina kursi teras nyesep. Palang siang jelema nu rek ngajahat amana? Geuingkeun Jakaria atuh. Saur Ibu Hajah Saripah ngaraos hariwang. Wah, keun bae tong digeuingkeun sagala karunya keur ti brasare. Saur Mama Haji Daroji. Na ari tos sasauran gero ti luar ayan uluk salam sora lalaki. Sampurasun Mang Haji. Pokna nu ti luar, rampe saha di luar. Walar Mama Haji Daroji bari mencerong kana panto. Ari Ibu Haji Saripah anggur ngaroroncon. Kuring coba keluar heula Mang Haji lah. Kuringnya kayak keperluan ye. Cek nu ti luar kojengkang Mama Haji Daroji ngalengkah kalayan mukakeun panto. Ana berai kasampak aya sababaraha urang lalaki tinggal liu di buruan. Si horeng uluk salam teh Tajudin jeung murid-muridna. Ngahaja rek ngadatangan Mama Haji Daroji. Ari Jakaria aya di dieu Mang Haji. Tanjudin bari ngaretan kana lawang kabeneran panto bolongor. Jakaria mana kibaraya? Mama Haji Daroji pura-pura teu kenal ka Jakaria. Jakaria murid Mang Haji kapan di dieu cicingna teh lain? Tembak Tajudin. Pok saurang baturna katelaad mayi nyarita siga nu ngahatean. Bari nyenyekel perah bedog. Lah tong make tanya kilanceuk lah ungahan ka ditu. Cuma nanyakeun heula mah geus yakin cicing ge di dieu. Ke heula ki baraya ke heula. Perkara ungah mah gampang baraya. Ngan mama terek tumanya heula ieu teh. Anu ti mana teh ki baraya teh jeung naon kaperluan ka Jakaria teh. Saur Mama Haji Daroji rupi nu tenang. Harita Ibu Hajah Saripah enggal ngahudangkeun Jakaria nu keur ti brasare. Korejat Jakaria hudang. Astagfirullahalazim. Aya naon Ibu? Jakaria semureuwas. Itu aya nanyakeun Jaka tuh teuing saha amani aya 10 urang. Samalah ayeuna keur dising hareupan ku Mama ditepas. Waler Ibu Hajah Saripah haharewosan. Atuh Jakaria gancang kaluar ti kamarna nguliwed ka sisi lomari bari ngadedengekeun kana caritaan Tajudin. Ya Mang Haji, keur Mang Haji mah teu perlu nyaho ka ngaran kuring. Sabalikna Mang Haji kudu ngajawab sacara jujur lamun nya Mang Haji geus nyaho kana datangna pidosaeun jelema. Bener nu ngaran Jakaria ya di dieu? Cek Tajudin nyesedek tumanya. Lamun cek Mama bener yen ngaran Jakaria aya di dieu. Naon nu rek dipimaksud ku kibaraya teh atuh? Mama Haji Daroji malik tumaros bari neuteub seukeut kana beungeut Tajudin. Gampang perkara nyaritakeun permaksudan kuring mah. Tapi jawab heula pertanyaan kuring ku Mang Haji. Lamun rakyat-rakyat nu aya di dieu kabeh hayang salamat. Memang bener ngaran Jakaria aya di dieu. Taina Mama rek tumanya atuh ka sampean eta naon perluna maksudna sampean nanyakeun Jakaria teh. Oh, jadi Mang Haji hayang nyaho kana keperluan kuring, permaksudan kuring. Puguh we, matak Mama nanyakeun ge ngarah puguh pikiraneunana. Walar Mama Haji Daroji bari ngalirih ka muridna Tajudin. Nuker haharewosan ka Admai. Ya Mang Haji, lamun Mang Haji hayang nyaho kana maksud jeung tujuan kuring, hade ku kuring dicaritakeun. Kieu pangna kuring peuting-peuting hadatangan ka dieu teh, rek ngayakeun palitungan pati atawa rek menta tanggung jawab ti ngaran si Jakaria. Mama Haji Daroji memang heran oge. Ngadenge eta jalma nyebutkeun rek menta pertanggungan jawab ti ngaran Jakaria. Harita Mama Haji Daroji tuluy nyarita deui. Ke kibaraya. Ari menta tanggung jawab teh, menta tanggung jawab tina urusan naon atuh?
tina perkara bapak kuring jeung tetangga. Ajak kana welasna urang korban samalah imah-imana di lemur kuring beak kabeh didurukan. Usaha. Ari nu ngaruksakna masih Salim jeung sabada baturna. Kelanan baraya kelanan. Nah mama nu bodoh atawa kisah anak nu lieur ieu teh. Anjeun make nyebutkeun lieur sagala ka kuring. Tajudin siga nu ambak dumeh ku Mama Haji Daroji disebutkeun kawas nu lieur. Dan nya kisah anak mah kawas nu lieur atuh. Nyaritakeun di lemur kisah anak loba nu korban jeung imah-imah didurukan ku ngaran Salim. Ari rek ngayakeun balitungan pati kalawan menta tanggung jawab ka Jakaria. Nu matak saha nu teu ngarasa bingung atuh. Nu teh mah sarua jeung kisah anak ngahutangkeun duit ka si Dadap nagih ka si Waru. Tang tu moal matak helok atuh. Bener. Ari nu ngaruksakna masih walak Salim. Nganu jadi gara-garana nu jadi biang kaladina, anu jadi kasang tukangna si Jakaria. Sabab manehna ngiwat pamajikan si Salim nu katelah si Darsi. Nya anu ngaruksakna ka tempat kuring. Lamun teu gara-gara si Jakaria mah centang tu diri kuring kalengitan kudu jadi bapa jeung tetangga. Katut imah didadurukan. Nu matak sok geura jonghokeun ngaran si Jakaria, Mang Haji. Ulah ditunggukeun diri kuring ngayakeun karugian hari di tempat pokona mah. Tema Tajudin atuh leng. Menang sawatara jongjongan Mama Haji Daroji ngahuleng. Ngaros bingung kumaha ngakalan sangkan Tajudin teu ngayakeun kaributan. Sabab memang sabenerna Jakaria nyilakakeun diri batur. Sok buru-buru Mang Haji lah, si Jakaria sina kaluar. Lamun ayeuna si Jakaria teu dijonghokeun ka hareupeun diri kuring ulah majar kumaha. Ayeuna keneh batur-batur kuring rek ngayakeun raramean di tempat. Samode di lemur kuring sama lamun perlu leuwih ti kitu. Karti, siap euy barudak Geura seungeut oborna euy, nu dibarok ku maraneh pikeun ngadurukan imah di lemur ieu. Samalah tong pilih bulu jiwana kabeh tumpes euy ku sarere atuman lah. Tajudin nyarita siga nu geus teu sabar marentahkeun ka murid-muridna pikeun ngaruksak masyarakat nu aya di lemur Cibedung. Atuh teu leleda murid Tajudin kurang leuwih 13 urang geus pada-pada nyareungeut obor. Anu ngabebela nyaangan sabudeur pakarangan Mama Haji Daroji. Nanging Mama Haji Daroji tetep ngaraga meneng teu acan sasauran keneh. Pok Admaji nyarita bari ngalengkah ngadeuketan Tajudin. Kilanceuk. Tong make loba nu dipikir deui lah bajing kadinya. Pokona mah cokorna Haji gelo teh tah. Ceuk Admaji basa-basana kasar. Atuh Ibu Hajah Saripah nuju ngadadangukeun di lebet teh ngalenyap. Ku ngadangu caritaan Admaji. Samalah Jakaria ngadengieun kana ancaman Tajudin rek ngaruksak sakabeh masyarakat nu aya di eta tempat. Dina kituna Jakaria lah nekad rek nepungan Tajudin. Kalawan rek ngajelaskeun perkara Nyi Darsi. Didinya kojengkang Jakaria ngalengkah nyampeurkeun ka Mama Haji Daroji. Pugu Ibu Hajah Saripah tamah reuwas. Inggis ku bisi rempan kusugan inggis Jakaria sareng janten carogena di pahala. Barang kurunyung Jakaria ti jero. Heab sinu amarah Tajudin nguntab-nguntab. Oh iya nu ngaran si Jakaria teh ceuk Tajudin rei beungeutna beureum. Di barung ku huntu tika kereket semunu gemesna kerang. Nya kuring nu ngaran Jakaria ari sampean saha? Tema Jakaria semu tenang kalawan malik tumanya. Dewe katelah Tajudin urang Cibuyut. Ayo geura turun si Jakaria. Heula sing sabar Ki Baraya. Ai perkara kuring kudu turun mah babari ngan jelaskeun heula maksud jeung tujuan sampean. Montong minta penjelasan deui sia manusia biadab, geura tarimakeun ye pangbalasan ti aing setan sia. Ceuk Admaji. Ujug-ujug ti popolotot we kalawan ngojengkang ka hari. Sedeng Tajudin mah saukur nitah turun. Tapi nu nafsuna Admaji. Kituna teh make ngalugas bedog sagala ngakurilap kasinaran ku cahaya obor. Ting aran Nyai diburuan. Siak bedog Admaji diheumatkeun. Rek narok tarang Jakaria. Nan oroh kaya Mama Haji Daroji sakilat newak pigulang Admaji. Heup kekelanan baraya. Sing aya kasabaran segala-gala teh. Ulah getah sarupateun. Sok sing aya kasabaran bereskeun heula. Hade ku omong goreng ku omong. Urang mah bisa keneh nyarita. Bereskeun heula ku carita kumaha ieu teh jojo hayah hoy rek narok batur. Saur Mama Haji Daroji bari pageuh nyepengan leungeun Admaji. Lesot ke Haji Burung. Admaji sesentak bari ngabedol leungeunna. Atuh nu cepengan ku Mama Haji Daroji. Sedeng panyepeng Mama Haji Daroji karasana meuni siga gegep rekep jaba nyeri di para mitra karasa kana leungeun. Ulah nitah dilesotkeun ka batur kisanak.
Lesotkeun we kadinya kumane pira aku leungeun dicekelan ku aki-aki teu bisa ngalesotkeun onaman mah. Saur Mama Haji Daroji make jeung rada mesem. Sedeng Admayi boro-boro kabisa leupas malah ngadon gugurubugan siga nu panaseun. Ari batur-batur ngadon olohok mata simeuteun. Si horeng Mama Haji Daroji nyepengan leungeun Admayi teh henteu sabongbrong nu harti dibarengan ku ilmu batin. Muka rasana kudu dicekelan panas alah batan diantelan ku seuneu. Tapi teu sangka Tajudin ge luhur elmuna sabab geus guguru ti jawara tatar Gunung Linggaratu nu katelah Bah Madrais. Ulah reueus dumeh anjeun ngagem ilmu pancageni sia Haji. Ngagem ilmu teh lain anjeun wungkul batur ge barogaeun sia ilmu teh. Ulah sok reueus si agul ku payung butut si Haji. Anjeun mah teu satay kukueun batur ongkoh ku dewe geus kajudi anjeun teh ngagem ilmu pancageni deuleu. Cek Tajudin ngahampas kana pangaweruh Mama Haji Daroji. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Tajudin semunu ngahampas kana ilmuna Mama Haji Daroji. Harita Mama Haji Daroji nyarita, naon hartina panja teh? 5. Ari geni seuneu. Anjeun boga ilmu pancageni nu hartina ngagem kana kakuatan hawa seuneu. Oh, jadi lamun kisanaknya coba tataan dina naon ayana. 1 sorot panon, 2 dina ciduh, 5 na nyiduh, batur karasana retep, katilu dampal leungeun, kaopat dampal suku kenca, kalima dampal suku katu. Geuning pinter. Kisanak bisa nataan aya ilmu di mama. Cingaina leungeun batur kisanak geura lesotkeun. Ulah ngagunakeun leungeun lamun kisanak boga antina. Saur Mama Haji Daroji nyoba ka Tajudin. Bener Haji? Nya sok. Ulah Mama Haji Daroji sedeng Admayi masih keneh gugurubugan. Sakian barudak euy. Tajudin niup leungeun Mama Haji Admayi kalawan dadak sakala bisa leupas tina cepengan Mama Haji Daroji. Puguh we tong boroning anu sejen para wargi. Kasebut murid-murid Tajudin. Sanajan Jakaria ge ngarasa kaget malah marmir. Ning hareupan Tajudin teu sangka elmuna luhur, mapakan ilmu Mama Haji Daroji. Sok rek ngeberehkeun ilmu naon si Haji? Tajudin asa reueus make wani nangtang ngadu ilmu. Wayana kitu Jakaria cumarita leuleuy ke kibaraya. Ulah aya basa-basa kitu kalawan ulah rek ngaruksak kana tanpa dosa. Kasalahan memang aya di diri kuring, rumasa kuring nu jadi gara-gara kajadian di lemur anjeun. Tapi lain kuring nu aya harpan-harpan teuing ka Nyi Darsi. Ngan kuring ngabela manehna sabab Nyi Darsi katewa ku ngaran si Salim. Nepi kanyanangan siksaan leuwih berat. Samalah ninina jeung akina Nyi Darsi dipahala ku ngaran si Salim. Ningali Nyi Darsi keur disiksa ku si Salim keur diri kuring teu tega. Kapaksa kuring bebela pati ngayonan si Salim. Nganya kitu diri kuring kaancikan ku apes nepi ka cilaka. Kalawan leungeun kuring sabeula pegat. Cenah ayeuna anjeun rek ngayakeun balitungan pati ka diri kuring. Lillahi ta'ala pek. Sanajan raja kuring rek dicacag di walang-walang ku sararea. Asa dulu-dulu kuring nu aya di dieu saurang ulah nu diganggu. Kuring nyerenkeun beheung teug-teukeun suk genteng belokeun ti goro-gorokeun. Cukup ditebus ku kuring ku jiwa kuring sorangan. Ulah remet kamale pongona. Cek Jakaria nyerenkeun diri ka Tajudin bari nemongkeun leungeun katuhu buntung saseret pigeulang. Sanggeus jajak Jakaria cumarita kitu. Kalawan nemongkeun leungeun nu buntung leng Tajudin meunang sawatara jongjongan ngahulang. Malah nu tadina geus jadi permaksudan rek mahala Jakaria. Akhirna ngarasa teu tega. Duka teu tega dumeh Jakaria tanpa daksa, dumeh teu tega katerap ku pangaweruh Mama Haji Daroji. Jadi bener anjeun tas ngayonan wolak si Salimnya? Tajudin kakaratumanya. Lah, moncongok ya. Pokona mah kalawan pokona mah kuring mah teu ngabohong. Nu maha kawasa uningaeun ka manusa nu bener jeung nu bohong. Ongko moal aya paedahna diri kuring ngabobodoh ka diri anjeun. Guru bukti gambaran nu nyata taya leungeun kuring nepi ka kieu badaya. Emah Jakaria ngajelaskeun sajelas-jelasna ka Tajudin. Ayeuna dewek rek danya sakali deui ka ilaing euy. Ari Nyi Darsi kumaha harita? Nah terus dipahala kumanehna kumaha? Cek Tajudin bari neuteub kana beungeut Jakaria. Sedeng Mama Haji mah teu tasauran terus ngajengjen ngadeg.
bari soca ngabagi reret ka murid-murid Tajudin inggis aya nu ngabongohan ka Jakaria. Ari perkara nasib satuluy nama diri Nyi Darsi pikeun kuring teu bisa ngajelaskeun. Sabab kaburu kuring ngarasa ripuh begalan Pati jeung si Salim. Ngan kanyahoan sote waktu disiksa satuluy nama waluhu alam. Tema Jakaria sajelasna teu nyaho kumaha nasibna Nyi Darsi. Heug, jiwa anjeun ku dewek disalametkeun nu hartina moal rek ditagih Pati. Ngan wayahna diri anjeun kudu marengan dewek ngadatangan wawalak si Salim. Anjeun tong make pipilueun cicing nyaksian we. Pokona mah tong mi pipilueun cicing we nyaksian. Hayangnya ho nepi ka mana kajahatan ngaran si Salim, cek Tajudin. Akhirna ngajak Jakaria rek ngajorag ka Salim. Wayana Tajudin ngajak ka Jakaria sirilik Ibu Hajah Saripah nyampeurkeun ka tepas sarta sasauran. Agus anu kasep, wayahna pun anak maulah dicana kasep, panginten ku salira getos ka udinga kaayaan waruga pun anak batan sakitu. Atuh eta pun anak dianggap lepat ku Agus mugi dihapunten lahir tumakaning batin. Saur Ibu Hajah Saripah ngawagel kana maksudna Tajudin. Ulah leutik hate ulah sieun-sieun Bu, perkara anak ibu moal dikukumaha ku kuring ge. Ieu mah dibawa sotenan supaya manehna nyaksian. Naon anu rek dilaksanakeun ku kuring ka ngaran si Salim. Ibu jeung Mang Haji mah calik-calik we. Sok geura dibaju heula ka ditu Jakaria. Tema Tajudin. Atuh Jakaria teu boga rasa ringrang. Teu boga rasa keung ngoloyong ka jero rek dibaju heula. Nu teh sakumaha lila geus norojol deui. Kalawan geus saged make calana pangsi jeung kampret. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya. Atuh Jakaria pamitan ka Mama Haji Daroji. Mama abdi bade mios nedapi doa ti mama kalih ti ibu. Cek Jakaria pamitan ka Mama Haji Daroji sareng Ibu Hajah Saripah. Bral ku mama dianungdung anak. Bu abdi nedapi doana ti ibu. Jakaria minta doa ti Ibu Hajah Saripah. Ku ibu didoakeun mudah-mudahan Allah nang tayungan kahidar. Paler Ibu Hajah Saripah dibarungku ci soca nyalangkrum. Geus kitu majrut Jakaria turun barang rek ngaleos pisan torojol Bahmad Tasim nyampeurkeun. Keke heula kibaraya rek dibawa ka mana alombang teh? Tanya Bahmad Tasim ka Tajudin. Rek dijieum heula pikeun saksi diri kuring rek ngayakeun baritungan Pati jeung ngaran si Salim. Tema Tajudin bari ngareret ka Bahmad Tasim. Mang moal bisa ngidina nu jadi alo rek dibawa ku anjeun ka jabal lamun manggi dinan marengan. Jadi anjeun rek milu. Nya, tema Bahmad Tasim tegas. Dina naon rek marengan mah? Bisi anjeun boga rasa curiga. Yuk, urang init ayeuna. Cek Tajudin geus kitu mah terus aringit ngiringkeun Jakaria jeung Bahmad Tasim. Nu tujuan Tajudin rek ngajorag ngadon pegalan Pati jeung Salim. Tapi sanggeus rada jauh tatanggana Mama Haji Daroji aya kana 10 urang naluturkeun. Sabab marasa melang ka Jakaria, ingis dipahala di setengahing jalan ku Tajudin. Sanajan kaayaan peuting bari nyorang tempat nusun, keur Tajudin geus teu nolih kana naon-naon sigana top badak top mau, teu ngarasa keung, teu ngarasa sieun. Sigana teh hirup neut paehos tina bakating ku gilig-giligna, pikir hayang gilig-giligna pikir hayang nagih Pati ka ngaran Salim. Komo kitu ngadenge caritaan ti Jakaria yen Nyi Darsi disiksa rosa. Nepi kaninina jeung akina Nyi Darsi dipahala ku kakejeman Salim. Kitu deui Jakaria nepi ka tanpa daksa leungeunna sabeula. Buntung tina jalan rek nulungan Nyi Darsi, terus jojoh begalan Pati. Teu karasa waktu nyerewek, ari anyoga kapalebah sasak beusi adiudur bedug subuh. Harita Tajudin jeung sapada muridna areun heula palebah pepengkolan jalan ka Beras ka Cibatu. Sedeng tatangga Jakaria nunuturkeun ti lemur keneh ngawaskeun ti kajauhan. Bari boga itikad kari kumabehna lamun katingali Jakaria jeung Bahmad Tasim dipahala. Sigana didinya tarung ancur-ancuran. Jakaria, ari basa si lain tarung ngayonan si Salim, teu nyaho kana nasibna Nyi Darsi? Tajudin nanya ka Jakaria bari ngareret. Kumaha tak henteu berorah bisa ningali atau mikirkeun diri batur. Sasat diri kuring hampir-hampiran paragat nyawa tu harita teh. Tema Jakaria saujratna teu kungsi tepung jeung Nyi Darsi. Ari edani dina jeung akina Nyi Darsi bener dipahala ku si Salim. Katingali pisan mah kieu mah henteu. Mah ketang katingali pisan samalah di ruang ge disalomangkeun. Teu beda tinggal ruang bangke sato we. Da ayeuna kieu euy. Kumaha kira-kira admayi nah ayeuna we urang rurug si Salim atawa neangan heula Nyi Darsi? Tajudin menta pandangan ka admayi. Kumaha lanceuk we kuring mah lah. Rek ngarurug heula ayeuna neangan heula Nyi Darsi hayu rek ngarurug hayu.
Temal Admayi teu mere kaputusan nu pasti. Selengkeung Jakaria Mangiran. Ari ceuk pamikir kuring meuleuh bade ngagempur heula wawalak si Salim. Sanajan kuring waruga kieu ge moal rek cicingeun. Nu hartina kuring rek milu ngagempur. Pokna make aya hate rek milu begalan pati. Teu anjeun tong make pipilueun Jakaria, ngawaskeun ti kajauhan. Lain dewek ngahinakeun dumeh waruga si lain kitu, ngan ulah nepi ka kajadian karugian gede pokona mah. Tong boroning si lain aya pikiran rek ngabantu sanajan barudak dewek ge teu perlu pipilueun. Ngan di bawah sote hitung-hitung batul ngobrol di jalan. Dewek hayang ngajajal, nepi ka mana kaluhuran ilmu si wawalak. Itu ge lain dewek ujub takabur atawa ngarasa reueus ku pangarti. Pati-pati daek paeh patunyang-tunyang ge, jeung si wawalak Salim moal panasaran. Yuk ayeuna mah. Barudak gampang euy nyangan heula nyedar si mah ke. Urang jorak heula si wawalakna. Maraneh mah tong maka pipilueun euy, ke di mana dewek geus kada saku si Salim kakara, maneh madep. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pulangkeun sakumaha pagawean wawalak. Si Salim kadulu urang nu geus korban. Kumaha kira-kira na maneh? Wah, sanggup tanggung tarung jeung murid-murid si Salim. Cek Tajudin nanya kana pamadegan murid-muridna. Kalawan dijawab harita teh meuni ragem pisan. Geur kitu para mitra pada nyebutkeun sanggup. Atuh geus kitu mah terus lumampah jalana mapai sisi kebon. Barang turun kalebat harita breh Tajudin katingali. Ayeuna ngajoprak deukeut rungkun sisi Cimanuk. Atuh Tajudin nitah eureun heula ka pangiringna kabeh. Kela eureun lah euy, tu tingali euy di lebah ka sisi Cimanuk. Siga nu ngarengko nganting lalaki awe tah. Tajudin nunjuk ka lebak. Atuh murid-murid ting kojeng ka ngadadeuketan. Uluh, nyawe kilajok. Uluh. Moal paeh ka bawa palid mah kitu atawa aya nu mahala? Ceuk Admayi ngajeng. Waktasna seep.